Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Nananagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios Pusaka Gaib bagian anu ka 3 dinten entenya baraya. Alhamdulillah Mang dina leresan ayeuna tiasa keneh nepangan ke Bara Sunda di Jomantara ku ayeuna pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Icarios masih karangan Mang keneh ku kitu nanyungkeun diapunten beri wae anu kasebit nami nuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu deui kasindiran lakuning perlampahan ku ieu carios Mang nyunkeun diapunten anu saageng-ageng. Kumargi mamung saukur dongeng kanggo hiburan urang sadayana. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Binarti sareng Santana nuju Marapah Nyambaraya di hiji tempat menakan jalan Cagak teras mengkol ka Katuhu. Nyanak jalan anu ka Katuhu tos dugikeun ka dinya ku Mang tadi wihane sakadik. Mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like oge sinareng komen dina channel Mang ieu. Mugia atuh ieu carios sing janten panglipur ka kalbu pangeberah kana manah Bara Sunda di mana wae ayana. Oge ngaturkeun ka Bara Sunda anu salawasna satu Satya Manco sanaos langki lebet dina kolom komentar nanging Satya Satuhu Manco mangaturkeun nuhun pisan kana pangrojongna nya baraya. Sumangga saberas teu nyangkolong teuing kana waktos pedaran dina jejer carios Pusaka Gaib bagian anu katilu ku Mang Sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Teuning dihareup teh aya jalan nyagak Ujang. Nah ka mananya ari jalan anu kalemur. Ceuk Binarti ngajak nyarita kanu jadi anakna. Duh katuh mak, abdi ge teu apal. Temal Santana. Urang cobaan weh ku urang. Jalan anu katebeh Katuhu. Sabab anu ka Katuhu mah sok jalan anu bener cenah. Ceuk Binarti bari nungtun deui leungeun menjadi anakna. Milih jalan anu katebeh Katuhu. Anu duaan tuluy lalempang deui bari dicaangan ku cahya wulan. Anu dina peuting harita mah keur pareng nemongan. Beuki lila anu duaan beuki jauh lalempangna ti jalan Cagak anu tadina teh. Beuki dieu jalan nu keur disorang ku nu duaan malah beuki nanyak. Ari di sipaparatna eta jalan rajeg diparalakan ku tangka kalapa anu ngarelep keceng ka luhur. Malah mah hiji oge imah anu aya di eta wewengkon teh. Binarti manehna beuki teu geunah rasa. Naha cenah pisan imah anu aya di dinya. Nu aya ngan saukur tangka kalapa anu rajeg minuhan ka eta wewengkon. Beak jalan anu rada nanjak. Gog Binarti mangih jalan anu datar. Beuki dieu angin anu aya di hareupeun Binarti jeung Santana malah tambah gede nebakna teh. Diparengan ku seahna cai nu sing cilegur. Binarti nu harita keur nungtun leungeun menjadi anakna. Barang ku manehna kabireung aya sora cai nu sing jelegur. Manehna meni ngarenyag. Reg ngeureunkeun heula lengkahna. Ari panonna tuluy mencrong ka hareup. Ku manehna teu dinya katenyo. Di hareup teh siga aya cai nu keur silih udag. Gebeg Binarti ngarenyag. Manehna karek sadar. Sing horeng jalan anu keur disorang ku manehna teh jalan anu berasna bisa tuluy parat ka sagara. Teu lila pok kadenge Binarti nyarita kanu jadi anakna. Ujang, geuningan urang teh geus salah milih jalan. Ieu mah siga jalan nu rek tuluy ka sagara.
lain jalan nu rek ka Pilemburan. Kumaha lamun geus kieu Kujang? Cek Binarti jeung katenyo beungeutna. Siga nu rada bingung. Sabab lumayan geus jauh lumampahna teh. Di jalan cagak anu tadi mah. Piraku cenah ayeuna kudu balik deui. Ari atos. Bade kumaha tuh mak? Piraku kudu uih deui mah. Ujang mah tos capek. Tembal Santana bari mencrong. Panonna ka hareup ka jalan nu rek disorang ku manehna. Urang di dieu we heula. Kesalaanan mah Kujang. Kajen isuk lamun geus caang urang tuluykeun deui. Sabab ari ayeuna mah teu pati katempo jalanna oge. Bisi aya lombang atawa bisi aya jungkrang di hareupeun urangna. Atuh sajabana ti kitu mana ge geus capek. Hayang reureuh heula ieu teh. Cek Binarti bari nungtun leungeun nu jadi anakna. Dibawa ka sisi jalan. Gek diuk dina sahanapeun tangkal kalapa. Bari nyarandekeun awakna kituna teh. Ari Santana kumanehna awakna ditangkep. Teu karasa bari nyarande teh awakna kana tangkal. Nyaho-nyaho reup we. Anu duaan tungtungna mah sarare di dinya. Bari dipepene ku gelebugna angin sagara. Jeung sing calegurna sorat cai anu nenggaran kana batu karang. Kocapkeun isukna baraya. Kira wanci haneut moyan Binarti jeung Santana. Katenyo karek sing kulisik cenah sarena. Sabab awakna kahaneutan ku panon poe anu geus meletek ti tebeh wetan. Bray panon anu duaan bareunta. Bari singkit gereceum geutuna teh. Nenyok ka tebeh wetan anu geus serab ku cahya panon poe. Kujang, geus isuk-isuk deui geuningan ieu teh. Atuh itu anu aya di hareupeun urang. Sing horeng sagara, lain Pilemburan. Cek Binarti. Nya mak, sing horeng sagara eta teh. Tos urang cicing di dieu mak. Tibatan kudu mapah deui mah. Capek. Tembal Santana. Nya teu nanaon ari hidupna. Hayang cicing di dieu mah. Ngan ayeuna urang kudu neangan heula tempat Kujang. Ke tempat caricingna urang. Ngarah teu kapanasan jeung kahujanan teuing. Cek Binarti. Nya, aya tuh mak. Urang milerean heula tempat ayeuna mah. Tembal Santana bari cengkat. Jung Binarti oge cengkat tina diukna. Geus kitu laleumpang ka hareup ngadeuketan ka sisi basisir anu geus teu pati jauh ari ti dinya mah. Bari ngaretan ka sabudeureunan eta tempat. Beuki lila Binarti jeung Santana beuki deukeut wae ka sisi basisir. Sanggeus aranyog ka sisi basisir. Reg. Anu duaan ngaraneg heula jeung mencrong kana sagara. Anu caina keur pating sirilik ka sisi. Sirih udag jeung pada baturna. Diparung ku angin anu ngakelebug. Ari manuk kapinis jeung kuntul anu caricing di dinya mesin kalayang. Siga nu keur ngabarageakeun kada datangna mangsa beurang. Teu lila pok kadenge deui Binarti anu nyarita ka Santana. Ujang, hayu urang tinggalian heula ka tebeh ditu. Sugan atuh aya sedong atawa aya guha anu bisa dipake cicing ku urang. Cek Binarti bari curugna nunjuk ka tempat anu aya di tebeh kiduleunana. Nya, ayo tuh mak. Tembal Santana bari laleumpang deui dina basisir muru ka tempat anu aya di tebeh kidul. Sanggeus nerepi ka dinya Binarti jeung Santana nitenan ka eta tempat. Breh ku Binarti katenyo di dinya teh aya lawang guha sanapeun batu cadas. Ari di luhurna eta guha dipinuhan ku tangkal kai anu galade. Jeung geus karolot katonyona teh.
Ujang, tampok ku Ujang, geuningan di dieu teh aya guha. Kumaha lamun urang teh nyoh heula ka jero? Cek Binarti ngajak nempuan heula ka jero cenah. Nya, ayo mak. Tembal Santana. Tuluy leumpang muru ka lawang guha anu katarutupan ku rungkun. Geus anu doan nyuai-nyuaikeun heula rungkun anu ngahalangan kana lawang guha. Terus Binarti jeung Santana rasup ka jero. Tuluy nenjoan kana kaayaan anu aya di dinya. Sabab bisi aya sato galak cenah anu caricing di dinya. Tapi sanggeus tetela eueuh nanaon, pok Binarti kadenge deui nyarita ka Santana. Ujang, geus wae na mah. Urang teh cicing di dieu. Sabab aman guhana oge. Lumayan ari kareker sare jeung Yohan wae mah. Ngan meureunnan kudu bebenah heula tempatna. Ngarah teu tiis teuing. Cek Binarti. Nya mak. Keun Ujang rek mulungan heula barang Bangkalapa anu marurang ka handap. Keur tilamna mah jeung daun-daunan anu sakira-kirana bisa keur dipake tilam. Bae jeung urang rek neangan heula bubuahan nya mak. Anu bisa didahar ku urang. Mama antosan we di dieu. Tembal Santana. Nya Kujang, ngan kade ulah rek jauh teuing nyiarna. Sabab lain kunanaon. Hariwang mak mah bisi hidupna nyasap. Cek Binarti bari diuk dina batu anu aya di jero guha. Nya mak. Tembal Santana. Geus kitu manehna ngaleos jadinya. Kaluar ti jero guha rek ngadoan bulungan heula barang Bangkalapa. Ukur sing kaloler dina sisi basisir. Sanggeus mangih tuluy eta barang bang teh digalusuran ku manehna digolerkeun dina luhureun jukung. Maksudna marek dipoe-poekeun heula meh gararing. Geus kitu Santana leumpang deui muru ka tebeh kulon. Bari nitenan kaayaan nu aya di eta tempat. Ari sirahna tetanggahan ka luhur. Nenjoan kana tatangkalan. Sugan we cenah aya bubuahan anu bisa didahar. Ku Santana katenyo. Dina saluhureun gawir anu aya di hareupeun manehna. Di dinya aya tangkal anu leubeut ku buahna. Ari buahna teh teu bina we ti buah apel. Dina gede jeung dina rupana oge. Jeung geus arasak deui katenyo mah eta buah teh. Santana manehna tuluy mancat kana saluhureun gawir. Malipir jalan ka sisi. Ari kadua leungeun arua rawel kana akar tangkal. Dijadikeun bahan pamuntangan ku manehna. Sabab lumayan rada luhur eta gawir teh. Sanggeus aya dina saluhureun gawir. Santana leumpang nyampeurkeun kana eta tangkal. Reg Santana eureun di sahanapeunana. Tuluy tanggah ka luhur nenjoan kana saluhureun tangkal. Anu kacida leubeut buahna. Buah naon ieu teh nya? Tapi hayang nyaho. Rek dialawe heula hiji mah. Biasaan ku aing. Sugan we lain buah racun. Cek Santana nyarita sorangan. Bari terekel manehna naekan eta tangkal. Geus aya di luhur tuluy metik heula hiji buahna. Geus kitu digegel bari jeung dirasakeun ku manehna. Sanggeus tetela amis jeung ngeunah karasana. Santana tuluy metikan buah nu geus arasak. Purag-purageun ka handap digunuhkeun heula ku manehna. Sanggeus dirasa cukup, Santana turun deui ka handap. Tuluy nyarekotan buah anu meunang murag-murageun manehna. Lumayan loba eta buah teh. Santana tuluy diwadahan kana baju kaosna nu keur dipake ku manehna. Bari ditanggeuy ku kadua leungeun. Jung Santana nangtung tuluy leumpang nurunan eta gawir. Rek balik deui ka jero guha. Sanggeus aya dina sisi basisir. Santana leumpang muru ka guha anu keur dicicingan ku indungna. Terila gog Santana geus anyog deui ka lawang guha. Beus manehna asup ka jero. Di jero kasampak aya indungna nu keur diuk dina batu.
jeung katenjona teh siga nu keur satengah ngalamun. Mak, ieu abdi nyanak buah yeuh. Mam heula buahna, Mak. Meh teu lapar teuing. Keun caina mah. Ke ujang rek mulungan kalapa anu marurag gahanap. Cek Santana. Geuningan hidepet bisa mawa buah ka dieu. Menang ti mana ujang? Tanya Binarti. Teh luhur gawir, Mak. Ujang da geus diraosan heula tadi teh. Amis kareueut. Tambah Santana. Kade bisi ngandung racun eta buah teh ujang? Cek Binarti. Henteu, Mak. Kapanan ku ujang tos diasaan heula. Lamun aya racun mah meureun ujang ge geus maot, Mak. Tambah Santana. Nya syukur atuh ujang ari teu ngandung racun mah. Cek Binarti. Taina mah abdi rek mulungan heula kalapanya, Mak. Jeung nyanakan barang pang kalapa anu tadi menang moe-moekeun abdi. Keur tilam di dieu kapanan? Bete tiis teuing ari tilaman mah. Cek Santana bari ngaleos deui ti dinya. Ari Binarti sanggeus anakna ngaleos. Mana tuluy ngarongkong kana buah anu meunang ngala anakna. Am diasaan bajang dirasakeun kituna teh. Tetelang ngeunah. Amis tur kareueut ta buahna. Ari dagingna meni pepal, tapi naon ti buah apel. Nya ti mimiti poe harita baraya Santana jeung nu jadi indungna caricing di eta guha. Natep renggenek di dinya ngadon bubuara. Sabab da geus eueuh deui pilihan ari keur Binarti mah. Sanajan nya oge manehna teh bisa balik keneh deui ka lemurna. Tapi darek naon cenah. Jeung cumah we deui ongko. Sabab nu jadi salakin oge biheung aya keneh biheung eueuh. Atuh saja banda ti kitu, lamun Binarti balik deui ka lemur Ciasem. Sok sieun Ki Barong jeung pada baturna. Tuluy ngakalakeun ka manehna, pun kitu deui nu jadi anakna. Heung basa lamun teu nepi ka ngabinasa. Kumaha cenah lamun seug teh nepikeun ka ngabinasa ka maranehna. Beureunan cilaka. Bet kanu jadi salakina oge. Kapanan anu sakitu ngakalakeunana jeung tega. Tapi karek ngabinasa sagala rupa. Binarti jeung Santana. Memang eta oge ari meunang sabaraha lila mah caricingna di jero guhana teh. Estuni ngarasa ngararumas. Sabab biasana hirup jeung jamarea. Kari-kari ayeuna mah ngan saukur sorangan. Liuk eueuh liuk lain. Eueuh batur pakumaha. Nu ngabaturan ngan saukur ajegna tangka kalapa we jeung guruhna angin. Pon kitu deui sing jalegurna ombak sagara. Sakapeung mah Binarti sok kajen bingung. Nah naon cenah anu kudu dipilampah. Sabab sarua teu boga jeung eueuh. Sabab teu mawana naon datangna ka dinya teh. Tapi ari kutuluy dikeureueuh mah jeung dileukeunan. Ngajalanan kahirupan sarupa kitu teu burung we. Jadi biasa ari kulila mah jeung kapanggih selana hirup kudu kumaha-kumahanana teh. Jadi nu antukna mah biasa we Binarti jeung Santana dina nying hareupan sarupa kituna teh. Atuh Santana anu baheulana keur mimiti datang ka dinya mah manehna teh masih bolon keneh. Beuki lila da budak teh beuki ngagedean. Malah mah geus manying dewasa ayeuna mah. Teu karasa estuning hirup di alam dunya. Nyawa-nyawa geus rek ampir 8 tahun deui Binarti jeung Santana hirupna di eta tempat teh. Ari pagawean sapopoena Santana sok kana ngalalauk di sisi sagara. Ucara ditumbakan ku awi ngalalaukna teh. Untuk itu sok rada maju ka tengah manehna. Teuleum kana dasar sagara. Umbakan lauk dina jero cai. Ari hasil bebeunanganana tina ngalalauk
sok rajin dijual ka pasar anu aya di saluareun eta tempat. Atuh lamun pareng keur teu ngalalauk santana sok rajin maro manuk ka jero leuweung nu teu pati jauh ti sagara. Awakna santana ayeuna mah dadeg tur sembada sabab kalatih hirupna ku alam anu aya di dinya. Dina hiji poe kira wanci haneut moyan atenyo harita santana keur diuk dina batu anu aya dina jero guha. Diuk disagigireun menjadi indungna. Terilah boka denge suara santana anu nyarita kana jadi indungna nyatana Binarti. Mak, abdi bade nyungkeun wiji ka mak. Bade ka pasar heula sakedap mah. Bade ngica lauk. Lumayan tiasa dilironkeun kana beas kapanan. Ceuk santana. Nya, sok atuh Ujang bisi rek ka pasar mah. Ngan kade tong rek tuluy ka mamana. Tema Binarti. Mohon mah. Ceuk santana. Bari cengkat tina diukna. Geus kitu ngaleos cidinya. Tuluy leumpang muru kana karama lauk anu ditunda dina sisi cai. Maksudna mah rek nyokot heula lauk anu geus meunang niiran manehna. Sanggeus nepi kana karamba santana nyokot lauk anu geus meunang niiran manehna. Lumayan loba ta lauk anu geus meunang niiran teh. Tuluy ditanggung ku catangkai. Geus kitu meunang ngaleos cidinya leumpang ninggalkeun eta tempat. Rek ngajugjug ka pasar anu aya di tebeh kiduleun eta tempat. Dipiri guyaliwirna angin dikendangan ku recetna suara manuk kersing kalebar silih udag jeung pada baturna. Santana manehna leumpang sorangan mapai-mapai jalan satapak anu orang langka kasabab ku jalma eta jalan teh. Ai lamun lain ku nu sok rajin ngarala kalapa mah kadinya. Kenca katuhunana jalan rajeg ku tangkal kalapa anu nganak keceng kaluhur. Ari daunna pating karupae jeung arulang katebak ku angin sagara. Teka catur lilana di jalan santana harita manehna geus anjog deui ka pasar. Tuluy nyampeurkeun ka saurang jalma anu katelahna Mang Ojid anu geus jadi langganan manehanana. Jadi lamun sakalin santana ngajual lauk teh ka pasar sok tara ka nu sejen atau tara ka batur sok ka manehna we. Jadi teu kudu hese lamun sakalin mawa lauk teh mah ka pasar. Sanggeus santana rengse ngajual laukna ka Mang Ojid santana harita manehna meuli heula beas keur babaeun kanu jadi indungna. Rengse meuli beas kolayong santana nyampeurkeun ka hiji warung anu geus biasa sok dibeulian ku manehna. Ari sakalieun santana kadinya teh gek santana diuk dina bangku awi hareupeun warung. Geus kitu mesen heula cai kopi anu boga warung. Teu lila ti harita anu boga warung kaluar bari jeung mawa cai kopi kana cangkir song diasongkeun ka santana bari pok kadenge nyarita. Ujang, ieu cai kopina. Ceuk nu boga warung anu katelahna Biwarsi. Muhun, nuhun Bi. Teh mah santana. Bari nampanan cangkir nu geus dieusi ku cai kopi nu diasongkeun ku Biwarsi ka manehna. Si Kujang mah ka dieu teh meureunan biasa we geus ngajual lauk nya. Cek Biwarsi ngajak nyarita ka santana. Bari diuk dina bangku kituna teh. Tayana wae geus apaleun deui meureunan manehna mah ka santana. Sama bisa popoena di dinya ari Biwarsi mah. Muhun Bi. Biasa we tos ngica lauk ka Mang Ojid. Teh mah santana. Hanya alus we si Kujang mah ngora keneh teh geus aya kadaek kana usaha. Resep Bi maneh nyona oge Ujang. Ari budak keneh geus loba kadaek teh.
Tekawas anak bibi. Mending ngedulna taku lamun sok sakalian dititah teh. Teu ka arah gawena pisan eta budak teh. Kajeun teh daek dititah bari jeung kudu diburuhan wae. Cek biwarsi. Jacan teh panginten bi. Engke ge moal. Tema santana. Heuh matak lamun seug panggih teh mah jeung Ujang. Rek cenah dititah ulin we jeung Ujang ku bibi mah. Meh kababawa daek kana diajar usaha. Tibatan ulin teu puguh wae mah. Lain ari si Ujang teh di mana ari bumi teh Ujang? Cek biwarsi nanya deui ka santana. Abdi mah dipalih kaler. Pamit ti dieu mah bi. Di sisi sagara. Tema santana. Kutan teh di sisi basisir bumi teh. Atuh si Kujang mah sok pantesnya sok nyanakan lauk pami ka dieu teh. Engke mah ajak si Ujang ke anak bebi ku Ujangnya. Mesin daek diajar kana usaha ya. Cek biwarsi. Mangga pami kersaeun mah putra bebina. Tema santana. Teulilah ti harita kurunyung kadinya yang datang saurang lalaki. Umurna mah teu jauh jeung santana. Bari ngajengjing arit kituna teh. Jigana wae geus ngarit meureun eta jalma teh. Sing horeng si Ocim anak Nabi Warsi anu boga warung. Dek si Ocim liuk dina bangku awi. Geus kitu ngelapan heula kesang dina beuheungna. Teulilah ti harita boka denge nyarita anu jadi indungna. Mak, geus beres tong mangaritkeun juku teh. Sababadan tong ku uing dipangalakeun bieu. Aya mah uing hayang ngopi ya. Cek si Ocim nyarita kang jadi indungna. Heuh nya syukur ari geus loba jukut mah Ujang. Jadi meh jongjon. Moal ganeng wae meureun doma jeung eme teh. Cek biwarsi. Nya mah. Aya mah sok wae pangienkeun kopi uing tah. Hayang ngopi ya. Kita tadi keneh. Cek si Ocim. Nya daguan heula sakedeung mah. Tema biwarsi. Bari tuluy asup ka warung rek mangienkeun heula cai kopi keur si Ocim menjadi anakna. Teulilah manehna geus balik deui bari nanggeuy cangkir geus dieusi ku cai kopi. Song dia songkeun ka si Ocim. Yeh caina Kujang. Cek biwarsi. Gap ku si Ocim ditampanan. Yeh Ujang. Ta ulin mah mending jeung si Ujang anu ieu. Batan ulin teu pararuguh wae mah. Si Ujang nu ieu mah katanyona ku mah bager budakna oge. Terus sajabana ti kitu geus bisa usaha sorangan. Geus bisa membantu kalau jadi kolot. Sok anguran ngaweuhkeun maneh geura. Meh geunar geus wauh mah Ujang. Cek biwarsi. Nyarita ka si Ocim menjadi anakna. Ari si Ocim manehna tuluy ngali ka santana nu keur diuk lebih kencaeun manehna. Boka denge si Ocim nyarita. Sari ilang teh ngaranna? Tanya si Ocim bari ngasongkeun leungeun ka tuhuna. Ka santana. Kuring mah santana. Tema santana bari nampanan kana leungeunna si Ocim. Santana ngaran teh nya. Uing mah Ocim. Ari imah nah di mana kitu? Cek si Ocim nanya deui. Kuring mah di sisi basisir anu aya di kalereun ieu lembur Cim. Tema santana. Jadi ditongoh imah teh nya. Nah kira-kirana meunang lamun uing hayang apal ka ditu. Cek si Ocim. Wal akrab jeung santana. Teu naon bisi rek milu ka ditu mah. Kan wayahna rada jauh beuneunan. Tema santana. Wah, teu naon ari jauh saeutik mah. Da basisir mah masih asup keneh ka wewengkon ieu kapanan? Cek si Ocim. Nya hayu we. Bisi rek milu mah. Tema santana.
Mak, uing ayeuna rek ulin ka ieu mana Santana, mumpung barang keneh nah teu naon kira-kirana, cek si Ocim nanyakan jadi indungna. Hanya sok we mak mah, kapanan tadi oge nitah. Juga bisa rek ulin mah. Kan ulah poho kana balik ieu harina naon teh. Ulah sok ampleng-amplengan, plengles we. Sok wateng hari wangkeun wae nu jadi kolot maneh mah Ocim. Teh mah biwarsi. Nya nah, dina teu balik na oge. Moal ka mana toh? Paling di mana Santana. Teh mah si Ocim bari tuluy nyuruput heula cai kopina. Nyampe wae ari ke emak mah Ocim. Komo ari ulin jeung si Ujang mah. Hanya ensok we. Cek piwarsi. Nya hayu tong San. Bisi rek init ayeuna mah. Mumpung berang keneh. Cek si Ocim bari cengkat tina diukna. Nya hayu Cim. Bi, abdi bade teras langsung heula ieu teh. Atuh ieu artos kopina. Cek Santana bari ngasongkeun duit kopi ka biwarsi. Geus entong Ujang. Keun bae teu kudu dibayar sagala. Etang-etang nyuguhan we eta mah. Geus bade we duitna. Kan bibi mami HP we nya tak kasih Ocim. Angguran mah mandian geura ditutu dina cai sagara. Meh bager. Cek piwarsi bari nolak duit pamere ti Santana. Mohon, atur nuhun Bi. Abi angkat heula ayeuna mah. Hayu tu Cim. Cek Santana bari ngajak init teu dinya ka si Ocim. Nya, aya tong. Teh mah si Ocim bari cangkat tina diukna. Geus kitu nuduaan tuluyna leumpang ninggalkeun warungna. Leumpang muru ngaler rek ngajugjug ka tempat cicingna Santana jeung Binarti. Jajalan anu duaan meni galecok ngawarangkung nyaritakeun pangalaman hirupna sewang-sewangan. Dipirig ku hiliwirna angin anu narebakan tetangkalan. Istuning matak genah matak segar karasana kana awak. Teu kacatur ilana di jalan kirawanci tengah poe. Nuduaan geus aranyog deui ka sisi basisir. Santana manehna tuluy leumpang murung ngidul dibarengan ku si Ocim rek nepungan kanu jadi indungna nu keur cicing nu jero guha. Teu lila ti harita gogah nuduaan geus aranyog kana lawang guha. Pok kadenge Santana nyarita ka si Ocim. Tah di dieu tempat cicingna kuring jeung indung kuring mah Cim. Kuring mah jeung kolot teu boga imah. Ceuk Santana. Kutan teh di dieu cicing teh. Nya uing mah lain di dieu. Tapi keun bae eta sarua wae najanek di mamana oge. Sare mah angar we peureum. Nu bari leumpang. Ara nu ngalinur mah. Ceuk si Ocim. Nya, ayo atuh Cim, urang asup heula ka jero. Teh mah Santana ngajak asup ka guha ka si Ocim. Nya, ayo San. Teh mah si Ocim. Nuduaan tuluy arasup ka jero guha. Di jero kasampak aya Binarti nu keur diuk dina batu ampar. Bari kadua sukuna nangonyar lamar kituna teh. Atuh Binarti meni curinghak barang nanyo anakna moal batur ka dinya teh. Jeung saha Kujang? Sok ka dieu ka jero. Tanya Binarti ka Santana. Ieu sareng rerencangan mah. Nambe tepang di pasar. Hoyong amengan saur mah ka dieu. Teh mah Santana. Utan teh batur hidap. Sok ka dieu atuh Ujang kalebet. Kan hampurah di dieu mah nya. Dengan sakieu kaayaanana. Cek Binarti. Wah, kan lebih sarua wae di mana-mana oge. Malah uing mah betah di tempat anu kieu teh. Teh mah si Ocim. Teh daguan sakedeung mah nya Cim. Kuring rek ninyu heula kopi. Ceuk Santana.
Wah, kun bae toh. Make jengen kopi sagala rupa. Tema si Ocim. Kan Ocim dah tarang apa ieu. Kehela daguan heula sakedeung mah nya. Cek Santana bari ngaleos jadinya. Manehna keluar heula ti jero guha. Nyampeurkeun ka pawon anu aya di saluareun guha. Aja menangieun manehna ari keur sakalieun gegerok. Nya ti mimiti poe harita si Ocim sosobatan jeung Santana. Kamana-mana teh toleh bareng. Atuh si Ocim kadienakeun mah diajarkeun nyumpit ku Santana jeung diajarkeun cara ngalalauk di sagara. Si Ocim manehna ngarasa kataji ku pangartina jeung pangabisa Santana. Anu ceuk pikirna teh sakabeh jalma bisa cenah. Malah mas si Ocim sok rajeun lamun geus balik ti tempat cicingna Santana teh. Sok dibeklan lauk ku Santana. Mun teu lauk sok rajeun moal manuk anu menang moro. Jadi lumayan aya keur sakalieun dengan sangu-sanguna wae mah. Jadi teu kudu meuli teuing atau biwarsi nanyo si Ocim lamun balik sok mawa lauk jeung manuk teh. Man oge ngarasa atoheun. Sabab kaganyel-ganyel cenah ari keur deungeuna wae mah. Terus sajabana ti kitu ayeuna mah teu ngeudeul teuing si Ocimna oge. Lamun si dititah ku kolotna teh. Ari bapana si Ocim pagawean sapopoena kadang nyeun andoran pacul. Jadi lumayan aya keur sapopoe masuk aya eta oge. Jadi teu eueuh teuing. Atuh sajabana ti kitu kabantu-bantu ku biwarsi anu ngawarung di pasar. Dina hiji poe kira wanci ngingsir ngulon Santana jeung si Ocim. Katenyo anu duaan keur dariuk. Di sisi basisir dina hanapeun tangka kalapa. Kituna teh bari narenjokeun kana ombak nu keur singkeleger nenggaran kana batu cadas. Teu lila pok kadenge si Ocim anu nyarita ka Santana. Lain uing mah rek nanya san. Ari bapa ilaing teh naha di mana yana? Sababna sacan kungsi nenyo uing mah ka bapa ilaing. Saya lah sok ulin ka dieu teh. Nanggeus maot atawa kumaha? Cek si Ocim nanya ka Santana nu keur diuk teh beh kencaeun manehna. Sabab dari si Ocim mah can apaleun ari kana riwayat hirupna Santana mah. Teuing kuring eta apa Cim? Nah ari bapa kuring teh aya keneh di kieuna atawa geus eueuh nama. Sabab ti harita oge kuring teh can panggih deui nepikeun ka deungeut kiwari Cim. Tema Santana kutan teh kitu nya. Aku mah dongengna eta teh mangna ilaeng nepi ka kiwari teu panggih deui. Cek si Ocim nanya deui ka Santana. Ari dongengna mah kieu Cim. Tema Santana bari parabat ku Santana didongengkeun kabeh lalakon hirup manehna jeung nu jadi kolotna. Timimiti manehna pisah jeung nu jadi bapa. Tuh nepikeun ka deungeut harita kabeh dicaritakeun ka si Ocim. Tuh si Ocim niku godag barang ngadenge kitu teh. Tah kitu Cim dongengna teh. Cek Santana mungkas caritaanana. Kutan teh kitu nya. Tapi ka kituna eta lakon hirup ilaing teh san. Nari ilaing teu boga niat kitu. Rek neangan jadi kolot. Sanu nyaho atoh bapa ilaing teh masih aya keneh di kieuna. Jadi meh bisa riung ngumpulung deui kapanan. Jeung ilaing pon kitu deui inung ilaing. Ari kitu mah. Cek si Ocim. Nya Cim, kuring keur kapikiran ayeuna. Kana nu jadi bingung ka kuring teh. Lamun kuring ayeuna init neangan menjadi bapa. Ari inung kuring rek jeung saha? Kapana nyaho sorangan di dieu mah. Jelema saurang-urang acan Cim. Jadi karunya lamun ditinggalkeun teh mah ku kuring. Jadi inung teh. Cek Santana. Lamun nyamah ilaing bukan niat rek neangan menjadi bapa. Wah, tak kudu bengong atoh. Wae inung ilaing masih na cicing di imah kolot uing.
Atuh ilaing kuing bakal dibaturan neangan nu jadi kolotna. Kumaha lamun kitu? Tanya si Ocim. Nyangan nah kira-kira na kolot ilaingna mah kabeuratan lamun ninung kuring milu nyuruk di mah kolot ilaing keur samentara Cim. Ceuk Santana. Wah make jeung kabeuratan sagala nya atoh we kolot kuring mah keun wengkewing ngomong nama ilaing mah nyaho beres we katang tuna oge ngijinan kolot uing mah duanana oge atuh bujang-bujang samentara janek samentaun gitu naon ceuk si Ocim. Nya nuhun atuh lamun ilaing rek bantuan ka kuring mah Cim. Tembal Santana. Nya tenang lah pokona mah kumaha uing eta mah ceuk si Ocim bari nenyok kana ombak sagara ukur silih udag jeung pada baturna. Bara Sunda mung sakieu heula hancagara pandongeng dina jajar-carios Pusaka Gaib bagian anu katilu, insyaallah bagian anu kaopatna menawi pareng kumang jadi dilajengkeun deui. Mang aturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Mang nyungkeun dihapunten tina sagarupi kakirangan. Mang saja pamit ka sadayana. Wilujeng kantun. Permio.